Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah urang tiasa tepang deui dina gelaran dongeng Sunda Mang Sobri anu bade neraskeun hanca kana jilid ka-13. Nanging sateu acana sim kuring salaku tukang ngadongeng teu kirang-kirang nyuhunkeun pangapunten ti para wargi sadaya. Numawi ieu dongeng Mang Sobri teh nembe tiasa kawidangkeun deui dina ieu channel para mitra. Salajengna sim kuring oge nyuhun dihapunten manawi dina hal perkawis undak usuk bahasa jauh tina sampurna. Nyuhun dimaklum dina ayana sabab sim kuring teh masih dina tingkat diajar kalawan hoyong ngiring berjuang dina ngahirup-hirupkeun kana budaya urang sarerea nyaeta khususna dina perkawis budaya dongeng Sunda jeung sajabina para mitra. Kitu oge salajengna bilih aya perkawis kasamianami tempat gelar sareng sajabina kana ieu cumarios nyuhun dihapunten saluas-luasna. Numawi ieu mah ngan saukur carita fiksi anu direka ku sim kuring etang-etang hiburan kangge maturan sepi dina wayahna urang sarerea istirahat. Nya ku kituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos, mangga atuh urang dangukeun deui kalajenganana ieu dongeng nyaeta Mang Sobri anu nincak kana bagean ka-13. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, singkat carita Masarbini anu tos kenging hasil tina tujuanana tatamu ka Kijampe nu kahartos yen tina sagala pituduhna Kijampe teh bakal dilakonan ku anjeunna para mitra sangkan sadaya pamaksadanana tiasa laksana sakumaha anu dipentah. Dina sapanjang jalan mulang nu mapai ka galengan sawah pikiranana asa bunga brai-brai saleretan kana lamunanana emas, perak, inten permata teh rembel di anggena ngalamun bungahna hate dina sapanjang jalan ke arah mulang. Kedeung deui ge bakal laksana ieu mah kapalai kuring teh ku cukang lantaranana ti Kijampe kana ieu taneuh hirup teh bakal bunga engke mah emas, perak, inten permata meureun bakal rembel dipake ku kuring. Nya batur-batur mah ukur pada sirik we engkena teh ningali kuring bisa kitu. Da panginten panas hate tapi teu bisa malesna. Kocap Masarbini sosoranganan bari mipir leumpang kana galengan. Pikiranana asa geus beda. Beuki jauh ngayakinan lamunanana anu komo bari dipindingan ku niat ujub jeung ria ka papada batur para mitra. Salilana Masarbini mipir galengan anu kantun ngaliwat harita teh kana sasak kalian gede nu engkena beras ka desa Bulang. Dasar kuduna pangeran teu ngijinan ka Masarbini kudu laksana jail kaniaya ka Mang Sobri para mitra. Masarbini teh ngadadak ti kolesat pas dina mulai anjeunna nincak tujuhan langkah kana eta sasak. Teu karaos buntelan ti Kijampe teh banget ku teu kontrolna kedah murag ka bawa palid. Dipandangna eta buntelan ukur ampul-ampulan ka bawa palid bari santremiangna pedah cai gede teh lancar kana arahna para mitra. Nya atuh Masarbini teh kantun bisa olohok jeung nyimpen ka ambek anu banget kacida harita mah para mitra. Ih naha ieu teh kudu sagala make ti kolesat. Aing mah teu kahaja cakang cau ieu katincak. Urut saha deui ieu teh aduh. Asal wae ari barang dahar teh ngabuang cangkangna. Untung uing mah teu kajeblos ka handap. Mun uing milu kajeblos lapur meureun bisa maot kalalep ka bawa palid ku cai anu sakitu santerna duh. Kocap Masarbini bari ambek bingung ku eta cangkang cau para mitra.
Para mitra kaum dangu, sangu geus kapalang janten bubur. Kajadian anu geus karandapan moal bisa dibalik diulang deui para mitra. Sanaos pinuh kakeheul, kapaksa Masarbini teh kudu mulang bari teu mawa hasil saeutik-eutik acan. Teras nuluykeun langkah nu kasambut wayah dina rek kegantian waktos kasandikala. Masarbini kapaksa ngoloyong balik ngidul dina arahna nu brasna engkena kalembur bulang. Mitra kaum dangu, singkat kana carita, cindekna wayah harita dikocapkeun tos niba di wayah peuting. Sareret panoningal kana utekna jarum jam teu salah yen waktos teh kantos nunjukkeun jam 8 peuting para mitra. Dikocapkeun wayah harita Mang Sobri nuju ngalamun pikir di bale hareup. Panona melong ka jalan nu sakapeung mah ngareret ka kendaraan anu laliwat. Bako nu kasanding di hareupeunana meunang pangbagen tibah kohir nuju digulungkeun ku pahpir delima. Korekna kantos nyanding dina genggemanana. Tur dibeuleumna eta udud nya ngahuap haseup tina cangkemna para mitra. Alhamdulillah mitoha teh kersa ngabagi bako. Cocok dina mangsa kieu mah ngabako teh. Komo jagat da karaos tiris. Hujan geus sakapeung mah teu bebeja heula langsung turun we. Nyari sim kuring kapeung mah sok sieun ku dordarna gelap. Tapi da kumaha onam eta mah kumaha pangeran, da pangeran nu gaduh kagunganana. Sok sanaos kakapeung aya hari wangi, pamenta mah pamugi we atuh sing janten barokah dina turunna Cihujan teh. Sanes hujan anu janten musibah, nyaeta nging hujan anu mawakeun rahmat pikeun urang sarerea. Tong sapertos kiwari, sok aya geuning dina barita teh. Siaran cina di Jakarta, di Karawang, di mana kebanjiran. Ya pamugi we atuh sing dijauhkeun ka urang sarerea mah. Khususna kana tempat-tempat wilayah-wilayah para kaum dongeng Sunda Nanjing Adnan ya. Gunem Mang Sobri harita bari ningal ka arah Mega. Katingal dina harita jagat teh terang taya pitandaeun bakal turun hujan di peuting harita mah para mitra. Nyadina kaayaan kitu kasawang ti kaanggangan hiji jalma anu ngalangkah muru ka anjeunna. Salila-lilana nu akhirna mah deukeut teu salah harita teh nyaeta Kang Ojak anu ngahaja bade namu ka anjeunna. Mang Ojak. Bade ka mana Mang? Jam sakieu bari dikorodong sarung kitu geuningan. Taros Mang Sobri ka Mang Ojak anu harita tos nepi ka palataran imah anjeunna para mitra. Pugu ngahaja kuring ka dieu teh. Kaleresan aya peryogi ka didinya Mang Sobri. Tadina mah manawi teh nuju di bale hareup. Mun nya nuju di jero ge tadina mah kajian kene kusim kuring mah diketok kitu. Tembal Kang Ojak para mitra bari katinggal ngajapit udu dina ramona. Turun ngiring diuk di bale jeung Mang Sobri. Mang Sobri asa nu reuas. Pamikirna sugan aya masalah da tara-tara ti sasari aya wargi lembur nu ngahajat tatamu ka anjeunna. Komo bari di waktos peuting harita. Kieu Mang Sobri, ari saur Mang Sobri teh masih nganggurnya. Maksudna teh acan aya damelan leres eta teh Mang. Taros Kang Ojak ka Mang Sobri deui para mitra. Tur enggal ditembal ku Mang Sobri pinuh ku seneng. Dina pikir Mang Sobri, Mang Ojak pasti bakal nawaran pada melahan kangge anjeunna. Anu kaleresan memang nuju peryogi pisan harita. Oh, leres pisan ieu teh Kang Ojak. Sim kuring teh justru nuju milari pada melan. Naon we anu penting mah halalah. Asalkeun kenging jeung bekel sapopoe we kangge kaluargi. Da cicing di imah mitoha ge. Ari teu acan gaduh pada melan mah asa kumaha ieu teh rasana Mang. Teu enak sagala-gala. Komo meureun mun urang kebluk teu bisan daek babantos mah. Asaan teh bakal diomong itu ieu matak teu pikageunah-geunah hate lah katampina.
Aya pada melanaon kitu ieu teh Kang simkuring. Taros Mang Sobri tegep cenghar ka Kang Ojak para mitra. Direretna rarai Mang Sobri harita ku Kang Ojak bari ngisep kana ududeun. Aya Mang Sobri, ngan ari ieu mah kaleresan pada melante tiasa manjang, teu saukur samentawis doang kitu maksud teh. Nya eta ngala bangkong, Mang. Kaleresan simkuring teh tos sataun janten bandar bangkong. Anu mana Mang Sobri engkena tiasa bagi hasil sareng simkuring. Nya ari tina pembayaranna mah kumaha pameunangna Mang Sobri we eta mah. Ari per kilona teuing mah ayeuna teh katawis 15.000 ti simkuring mah. Janten mun Mang Sobri kenging seueur nya alhamdulillah kantun ngalikeun wae kana per kilona Mang. Tapi eta ge manawi Mang Sobri daek kitu. Ari teu daek mah nya teu sawios. Kuring mah da ka dieu teh nawaran, sugan-sugan kitu Mang Sobri teh kersa pan hatur lumayan dina wayah nuju nganggur teuing mah ari aya hasil. Kitu Mang Sobri. Saur Kang Ojak teh nawisan lahan gawean ka Mang Sobri nyaeta milarian bangkong para mitra. Mang Sobri harita katinggal asa kenging jalan kaluar tina kabingung mikir hirup anu teu puguh judul. Nya teu kudu dipikir panjang. Mang Sobri teh kersa we caritana narima kana panawaran ti Kang Ojak teh para mitra. Alhamdulillah Kang Ojak, mangga Kang dilakonan ku simkuring. Naon wae ge ari hasilna kaukur jeung pangabisa kuring mah. Komo pisan perkawis neangan bangkong ieu teh Kang Ojak. Ari tos terang tempat langsung bandarna mah pan ngeunaheun kantun kuring neangan. Tur setor we ka Kang Ojak. Kitu panginten. Tembal Mang Sobri ka Mang Ojak nu bari ngalinting deui kana bakona. Mang Ojak oge ngaraos bingah peda panawarna katampi luas ku Mang Sobri. Disatukangeun niatna hade mere gawean pangarep mah susuganan keng ganjaran oge ti pangeran. Pedah niat hadena pikeun nulung ka jalmi-jalmi nu samodeleun Mang Sobri dina nasibna para mitra. Alhamdulillah pamikersa mah atuh Mang. Nganya kitu ngaranna tukang obor bangkong mah kedah peuting digawena. Panginten waktos urang teh bakal diwulak-walik engke mah. Maksana teh beurang dijadikeun peuting, peuting dijadikeun beurang. Siga kalong weh kitu engke mah. Sabab bangkong mah da lolobana teh kaluarna ge mun wayahan peuting gitu Mang Sobri. Tembal Kang Ojak ka Mang Sobri. Bari sareng ngaraos bingah dina perkawis obroleun bangkong di waktos harita mah para mitra. Ya hatur nuhun kitu nama Kang Ojak. Anu tos kersa umaja ka simkuring kangge neangan bangkong. Kahartos eta mah. Da ngaran bangkong mah lolobana ge peuting biasa kaluarna. Sakalina aya nu beurang ge panginten eta masuk disebatkeun bangkong kabeurangan. Isup awuh gunem catur harita antawis Mang Sobri sareng Kang Ojak dina perkawis ngobrolkeun bangkong para mitra. Para mitra kaum dangu, teu karaos waktos tos nunjukeun jam 10 peuting. Mang Sobri kurang leuwihna kantos paham cara jeung sabudeureun perkawis obrolan bangkong. Boh tina harga sareng jenis-jenisna bangkong. Atuh teu kongsi lami Kang Ojak seja pamit tina tatamu harita ti Mang Sobri para mitra. Mang Sobri, hapunten ieu teh. Simkuring panginten bade pamit heula. Numawi waktos datos peuting oge sakantenan simkuring ge ieu teh bade ka bumina Mang Hendra palih tonggo tadinya saurna anjeunna teh nuju ngayakeun melekan budak ieu teh da incuna teh nembe pisan lahiran. Mang Sobri bade ngiring sasarangan melekan di ditu.
ajak Kang Ojak nu harita sakantenan pamit ka Mang Sobri para mitra. Oh, sumuhun mangga Kang, mangga. Panginten sim kuring mah moal ngiring heula. Insyaallah ke lain waktos we kuring mah. Oge ieu bade istirahat heula. Insyaallah kuring mulai didamel neangan bangkong isukan peuting nya Kang Ojak. Janten kanten kentos neangan isukanana nimbang we kitu panginten ka Kang Ojaknya. Sumuhun Mang, gitulah saya nama. Tembal Mang Sobri sareng Mang Ojak harita teh para mitra. Nu sasarengan harita manangtung nandakeun bakal paturaina gunem catur harita. Nutos janten mawa kabungah ka papada masing-masing diri dina perkawis ngalabangkong anu bakal janten carita Mang Sobri di poe-poe hareupna para mitra. Mangga atuh Mang Sobri dikantun heula nya. Wassalamualaikum. Mangga Mang. Waalaikumsalam. Kang Ojak harita pamit tur katingal muru ka arah Tongo nu teu sanes bade ngiring melekan di bumi Mang Hendra anu kaleresan incuna nembe pisan lahiran para mitra. Para mitra kaum dangu, singkat carita Mang Sobri harita tos asup ka kamar. Ningal Nyilastri tos tibra dina kulemna. Pikiran Mang Sobri benten ti biasana para mitra. Satadina mah asa pinuh ku hariwang nepi ka hese sare jeung sajabina pedah pinuh pikiran tea. Ayeuna mah luas bablas asa karaos plong teu pisan aya ganjelan. Dina pikirna anjeunna ngarencanakeun poe isuk bakal neangan alat kangge ngumplitan bekal gawena dina perkawis ngalabangkong. Sangkan saenggalna gaduh penghasilan dina cicingna di imah mitoha para mitra. Alhamdulillah aya wae cara Gusti Allah mamasian jalan ka hambana anu nuju ka lingkup bingung teh. Teu aya hujan, teu aya kilat. Ujuk-ujuk datang weh Kang Ojak nawisan pada melan. Lamun teu kitu mah kuring ge moal terang. Yen Kang Ojak teh janten bandar bangkong tos lami. Ya pamugi we tina jalan ieu urang tiasa sautak saeutik nambihan kana bolong hirup ngaputan bolongan nasi. Anu ulah janten pi omongan we ku mitoha teh ah. Gunem Mang Sobri harita nu tos merenah dina ranjang. Panonna mandang ka arah langitan imah. Bari teuing kumalayang nyawang lamunan nu teu bisa ditebakna para mitra. Teu lami panonna mulai peureum. Nu kahartos nyusul kulem ka Nyilastri. Dug turu kangin-kanginan awal lali ruh miangan kahartos kulem harita Mang Sobri bari mantun rasa kabungan. Para mitra kaum dangu, wayah isu kantos tumiba.
Dicarioskeun hawa lembur teh karaos tiis. Kongkorongok hayam jago sakapeung masih kene aya nu nyora. Manuk-manuk ting carecet dina saban tatangkalan lembur. Bibitna celok mencelok katuturut ku gerombolanana. Kitu oge para wargi di lembur bulang sapertos biasa katawis mulai dina aktivitasna para mitra. Aya nu ka sawah, aya nu icalan, aya oge anu mangkat mawa sapeda bari katinggal bade neangan aritan jukut kangge sato ingon-ingonan. Mang Sobri harita nuju di tukang. Anu kaleresan nuju nyisiran awi panjang nu bakal dijadikeun cecekelan seser leutik paranting ala bangkong. Malihan anyaman senur seseran kantos kalilit dina beusi buleudna anu hartosna kantun nalian harita Mang Sobri make karet ban pikeun nyampurnakeun perkaka seser bangkong nu bakal dianggena. Nyilastri harita nyusul ka tukang bari mantun cin teh panas kasanding jeung gorengan sampeu para mitra pikeun ganjel sarapan dina isuk harita kangge Mang Sobri. Kumaha tos janten seser bangkong nang Kang? Taros nyilastri ka Mang Sobri bari neundeun cin teh jeung gorengan sampeu dina tatakan piring leutik para mitra. Atos neng. Kantun ngaretan hungkul beusina kana Yawi. Kamana ari Abah? Masih kula mata napi kamana neng? Ti tadi akang teu acan nempo Abah nu biasa nama isu kene ge tos nyanding di paguritan. Tembal jeung taros Mang Sobri ka Nyilastri. Pedah teu acan amprok bah kohir di isuk harita teh para mitra. Nyilastri anu ngiring maturan Mang Sobri dina ngadamel seseran bangkong bari sasapu di latar guritan tur nembalan kana panaros ti salakina para mitra. Abah teh nuju nganterkeun emak Kang ka Bumina Wakil Nuri. Saurna mah aya kempelan ti desa ngeunaan perkawis bantosan kangge wargi anu kirang mampu. Kaleresan data emak teh acan komplit dipasihkeun waktu sarita disamper ku Pak RT teh. Tembal Nyilastri nu anteng nyapu bari ngumpulkeun runtah daun nangka harita mah para mitra. Oh, sumuhun neng. Keda diurus eta mah. Da lebar pamitu diurus mah. Nu kedana kenging bantosan atuh malah lapur engkena mun teu diurus. Da kumaha onam ge ngaran bantosan mah alit ageungna eta mah relatif. Ukur syukur weh urang mah. Ari pamarentah masih peduli ka rahayat mah. Tembal Mang Sobri nu bari ngaretan seser bangkong harita para mitra. Seserna parantos janten. Sakapeung dicobi ka balongan. Nyeseran runtah ngajajalkeun jeung ngabayangkeun runtah eta teh janten bangkong anu beunang karena sesereun. Ih ari engkang nanaonan runtah sagala diserokan kitu Kang. Pan eta mah kangge bangkong lain kangge runtah. Ngajajal ieu mah neng. Bayangkeun bangkong janten mun beunang teh ngagarawil moal bisa luncat deui kaluar. Oh, ari sugan teh nuju nanaonan ieu ari akang teh. Gunem catur Nyilastri jeung Mang Sobri harita dina waktos nyiapkeun alat kangge damelan di wayah peuting para mitra. Itu Kang sok dileueut heula cintehna bisi kaburu tiis manten. Kocap Nyilastri nawisan enggal ka Mang Sobri pikeun ngaleueut wedangan anu tos didamelkeunana. Sumuhun neng. Bade ieu ge bade mangga. Tur Mang Sobri langsung nyuruput kana cinteh anu tos disadiakeun ku Nyilastri. Bari langsung ngadahar kana gorengan sampeu anu jadi batur cinteh harita. Karaos pangrasa nikmat harita katawis tina raraina. Waas kumuja syukur dina hatena sanaos ngan saukur sarapan gorengan sampeu para mitra. Ih Neng Nong ieu teh para mitra, dongengna kabujeng Neng Nongnya. Insyaallah urang lajengkeun deui kana bagian ka-14 dina waktosna. Kukituna simkuring salaku tukang ngadongeng sakali nyuhun dihapunten kana sabudaya kalepatan boh dina cara carita atanapi bahasana. Maklum simkuring mah masih keneh diajar kalawan niat ngahibur dina aya sesana umur. Kitu oge bilih aya kasamian boh dina nami tempat gelar sareng sajabina. Simkuring nada dihapunten kasadayana. Sareng pamugi ieu dongeng teh sing tiasa janten hiburan kasadayana kalebet kembang bubungah nu nganteur paninengan dina sagala carita urang dina mangsa katukang. Sapunyere pegat simpai
Paturai patepang deui simkuring Cing Adnan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.